Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun langkung ti payun nepangkeun nami abdi Rehan Aldudi Hidayat, kelas 10 TKJ 3. Dina kesempatan ieu abdi bade neparkeun dongeng anu judulna Timun Mas. Dina hiji poe kacaritakeun hiji lemur hirup saurang janda kawilang kolotna. Anjeunna hirup sorangan, kadang ngarasa kasepian hayang boga anak anu bisa ngabaturan dina hirupna. Dina hiji poe pas sore Bu Sarni indit kaleuweung neangan suluh. Dina sajeroning perjalanan Bu Sarni aprok jeung hiji raksasa anu osok ngadahar manusa. Mending ngadeg-deg kasienan, Bu Sarni menta ka raksasa ulah diganggu. "Hei, kuring rek indit, tapi kuring menta budak jeung kuring makan," cek raksasa. Tapi cek Bu Sarni kuring teu boga anak. Lamun kitu cokot si kiwaluh ieu sok pelakeun. 15 tahun deui kuring balik rek ngadaharna, cek raksasa. Bu Sarni terus mulang rek melakeun si kiwaluh anu tadi diburuan. Saenggeus 2 minggu hirup subur jeung buahna lebat, tapi aya salah sahiji beda bentukna gede. Terus Bu Sarni ngalah buah anu gede eta tuluy dibuka waluhna. Pas dibuka si horeng eta jerona aya orok awewe anu gelis. Terus Bu Sarni bere ngaran ka orok eta Timun Mas. Sanajan hirup bahagia boga budak, Bu Sarni kapikiran kana janji ke raksasa. Terus Bu Sarni mikir, kumaha carana supaya Timun Mas teu dicokot ku raksasa. Terus Bu Sarni nitah ka Timun Mas, tuluy datang ka petapa jeung menta tulung. Terus ku petapa dibere eta 4 kantong letik. Lamun Timun Mas diudah ku raksasa, aweurkeun isi anu aya di kantong ieu, cek petapa. Minggang kana waktu anu dijanjikeun ku raksasa datang, nagih janjina. Bu Sarni ngulur waktu supaya Timun Mas tiasa lari. Ngarasa ditipu, raksasa murka, terus ngudag Timun Mas. Kahiji Timun Mas ngawurkeun kantong anu eusina si kiwaluh. Ajaibna biji waluh langsung jadi meni sakitu lebatna, sehingga raksasa kabelit ku areuy waluh. Terus kantong kadua diawurkeun. Ajaibna jadi tangkal awi anu jangkung tur seukeut. Terus tina kantong katilu ngarubah gunung jadi laut anu sakitu legana. Tapi sagala anu dipikalakon teu jadi hambatan jang si raksasa. Terus ngudag-ngudag Timun Mas, saking kasienan akhirna kantong anu kaopat diawurkeun. Ajaibna tina kantong kaopat ngarubah eta tanah jadi lautan lumpur anu ngagolak. Akhirna raksasa kalelep ka lautan lumpur anu ngagolak. Terus raksasa pun tiwas. Akhirna Ibu Sarni jeung Timun Mas hirup bahagia. Sakitu anu kapihatur, mugia ieu carita sing ngajantenkeun panghibur kalbu kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.